Wasaumu ari puasa lil musafiri pikeun seorang musafir alias jalma anu keur bepergian keur indit-inditan tah puasana eta abdolu lebih utama minal fitri tinimang buka alias tinimang teu puasa. Walaupun musafir jalma anu keur aya di perjalanan menang buka puasa, menang batal puasa, menang teu puasa, tapi lamun eta si musafir berpuasa, puasa eta lebih utama tinimang buka. Ilam yasuko alaihi salagi ku puasana henteu matak madarat, henteu matak jadi berat pikeun eta musafir. Li anafihi baro atazimati, karena dina berpuasa didinya aya ngabebaskeun tanggung jawab tina engke kodo. Fa in syaqqa alaihi, tapi lamun si musafir berpuasa ku puasana matak berat, matak ngajadikeun beban, matak ripuh di perjalanan, bi an lahi kahumin hunahu alimin, gambaranana si jalma ku puasa teh matak aya rasa nyeri, rasa ripuh, yasuku ihtimalhu anu berat mikulna eta karipuh, adatan cek adat di perjalanan ripuh atuh da ieu mabok bae contona teh. Leuleus geus teu kuat, geus lengan, geus kararoneng tetempuan ogenan. Fal fitru abdolu, tah berbukana alias teu puasana eta lebih utama. Amma idza khosya minhu talafa manfaati udwin, anapun di mana-mana seorang musafir lamun berpuasa ku puasana eta matak sieun hilang manfaat anggota tubuh, matak timbul efek madarat kana diri, payajibu al fitru, pikeun seorang musafir wajib berbukana, wajib teu puasana. Fa in soma, lamun masih musafir maksakeun berpuasa padahal matak aya efek negatif, efek madarat kana diri, aso maksiat ku puasana ngan wa ajza puasana mah jadi bae.